Man. Dari ke mana Kang Man? Kita siap. Sampurasun kerta rahayu. Amit ampunnya para ulama ka Gusti Nu Maha Suci jeung karuhun sabudeun awun. Hapunten satacana bilih simkuring pamawantun bilih majakeun kacana simkuring mamatahan majaya kamari mamatahan hiper ka Batman. Simkuring rumaos sanes Batman. Itu di masker. Panginten pemuda di dieu mah wengi parantosnya sering lauk urang teh sareng liwat. Pak Kades Jayapura, Pak Kades Warga Kerta, Bapak prajurit teras reng-rengan di coklat kita, oge Karang Taruna siaga muda sareng perwakilan sababaraha Karang Taruna pangintennya itu nu suping teh seueur Kang tadi perwakilan Karang Taruna di Nusa di sadayana sadayana punangatan sadayana 30 kaca suping sadayana tersumping mung neme wawangina tapi nama kaca mudah-mudahan tadi hatur nuhun pisan ieu kana panampina diungi tadi duwika danget ayeuna mudah-mudahan ngajantenkeun silaturahmi urang makin namanya makin rakat silaturasa urang patalima rasa urang biasa ngajantenkeun aya barokah tur magfirahna kangge sesama kangge khususnya kangge warga Jayapura atau umum nama kangge manusia salam dunia. Da geuningan upami nyarioskeun lingkungan segala sesuatu anu ayeuna keterkaitan lah. Urang seolah-olah anu diri jadi di Jayapura teu aya korelasina sareng Zimbabwe. Wengi parantos di Pedar panginten upami pemuda di dieu mah korelasi sareng Zimbabwe nya karunya eta tafakuraneun bacain urang geuningan anu leuwih ripuh di urang Indonesia di urang Jayapura di Zimbabwe mah. Ayeuna perkawis lingkungan komo deui kunaon mata kaya istilah global warming teh pemanasan global salam dunia. Da geuningan pamidi dieu mah kusim kuring kirang karaos panginten da ditekan parahiang anu sakitu enana alhamdulillah teu acan reksak teuing tapi parantos katawis upami nuju di ditu mah di kulon mah di bangsa kulon ayeuna teh kararasan panginten pamidi Eropa mah lebetna samar musim panas teh ngaheap bujeng-bujeng jang orang ditu jang orang dieu wae jeung masyarakat dan bangsa matahari sapola simkuring di dieu pas itu asa kacida kitu hareudangna akhir Agustus teh lep we langsung tirisna kacida hari di urang mah di dieu masih hai keneh padahal pemiku simkuring diperhatoskeun jadi kemas langkung tertib karena tanggal luarar ngelola sampah pribadina gitunya ya teh buah-buah itu dulu di Indonesia nu dolim gitu ka ditu jadi karasa gitu kan letakna ayeuna hayu urang diajar tadi ngebebenah diri membebenah dunia teh diri heula non di keluarga di lemur gitu anu paling fatal mah nyata kesadaran mengenai sampah seolah-olah tadi jadi orang teh memilih teh geuningan kagede di tahun alif ge ini setahun wau gitu dia mungkin terus gampang perkembangan hese berat bujur ieu mah pengalaman simkuring nya jang milah teh teorina mah gampang tapi geuningan asa berat bujur tinggal kesadaran urang sararea da simkuring mah moal nuduh kudu jauh moal nyawa kudu angang perkuli perkawis lingkungan dan rumaos kacan tertib gitu aduh si elingan we diingetan tugas urang selaku makhluk mudah-mudahan
ayeuna ku program jalan bersih teh gentos nami ayeuna mah janten halaman bersih anu kaditunang ke biasanya atau minimal upami di nasional presiden mencanangkan teh swasembada pangan dan naon ari urang mah atuh swasembada sambal we tiap imah teh pirak ujang nyambeleun we mah kudu balanja keneh atuh aya di buruan tomat yang cengek we mah gitu. Da karawas geuningan kantos tahun kamari pun dapat mah cengek teh geuningan hargana nya anu karintang awisna. Padahal kan urang subur gitu. Ayeuna mangfa ayeuna mah pangitan kamari parantos pasar plastik ayeuna mah dipertajam deui perkawis sampah sana sampah tuh nyebatna sisa organik udah pamiku orang nyebatnya sampah mah tetep pasti teruntah mah itu manfaat gitu mata orang biasa sisa naon plastik sisa organik kangge iya penginten alam bawah sadar orang supados nyaring ngaran runtah mah nya runtah masyarakat runtah naon gitu seolah piceun gitu ari sesa kenanya mudah-mudahan aya manfaatna geuningan seueur pisan anu dul urang ki warga Kerta alhamdulillah parantos jalan karena magotna ti bumdesna tuh mudah-mudahan ku silaturahmi dua desa ieu aya papayung negarana mudah-mudahan biasa disinergikeun naon atuh ari magot teh atuh mudah-mudahan tiasa diakadkeun di dieu nikahkeun atuh nya ieu saksiankeun aya magot. Terus dari aya eko enzim komodi langkung gampang pisan ajentan aya cairan namina eko enzim sekedik orang ngaguan eko enzim anu tiasa dianggo kangge ngepel kangge non nyisieun acuk gitu kukumbah piring kangge pepelakan seueur pisan mah anu biasana urang pami ngagaleuh teh di warungnya non di Wipol karitu eta teh sarasna mah kan aya kandungan kimia aya nitrat aya naon nu biasa bahaya kan da ieu mah urang ngadamel ngolahnya lira insyaallah emang manfaatna sim kuring ge rambut itu ngangge dicampur eko enzim sakedik geus pados terontok teuing gimana pelan we atuh bahana aya jadi aya teh sisa itu kulit jeruk urang praktekkeun we kieu we da simpel lah teh aya ge urang jadi gula beureum kan ada kulit buahan naon gitu nya pokoknya mah perbandinganana gula beureumna 50 gram etana 150 gram sisa kulit buahna 50 gram 150 gram tambah cai 100 mili dikekepkeun atau difermentasi dikekepkeun pamitos asa ade hati-hati eta teh bisa ngebledug kita aya gasan eta unggal enjing-enjing teh dibuka mungkin janten nyumbang oksigen oge sae tah tos tilu sasih nembe biasa di anggo kangge kebutuhan sehari-hari paling ge naon tah itu aya geuningan aya nya kitu tadinya teorina mah 50 gram gula beureum kunaon ku gula beureum ku gula bodas biasa wae mungkin efisien pengolahan anak ieu teh tanda kutip teknologi baru cenah atau ayeuna teh kan marake Google urang teh nya YouTube beda YouTube eta teh anu gaduh bapak beda YouTube kantun urangna keresa gitu kantun urangna keresa alhamdulillah Jawa Barat mah anu gaduh YouTube teh mantan Wagub Jawa Barat bapak beda YouTube jadi kantun keresa ada sih lah di Google ge ayeuna mah eko enzim gitu manggot kantun urangna kari kadaekna ningali YouTube Bantel ningali eta gurudug wae ada gurudug atas kang tadi atan kawe bari santai tamanya diriungkeun nya ngadamel upami teh mah gulana teh tong mau di berkah itu panginten ku ayana tadi halaman bersih teh kareng-rengan Karang Taruna nya mudah-mudahan para pemuda para nonoman salaku penggerak di lembur sewang-sewang biasa langkung efektif lah ngagerakeun ibu-ibu yang pepelakan gitu yang penghijauan tadi dengan memanfaatkan sisa organik kangge gemukna panggitan composting dan juga kumaha kompos ngedak parantos jalan gitu di dieu mah terus bilatumna kayak panginten terus aya jadi itu di warga Kerta kayak kurang disebarkeun di dieu
eco engine na aya engke teh anu sararesna hal tepira nu everyone can do it eta ieu aya bikang jeruna teh ieu teh tinu lalurna bahasa Inggris nama black shoulder fly naon bahasa Sundana teh anu hit laleur nu panjang kunaon jarang di alam terbuka karena eta teh langsung pami aya teh ku manuk we pasti di ieu manuk ge ngarasa apal mana nu bersih mana nu batil mana nu hak mana nu bersih mana nu beracun gitu hari leuwih hejo mah pan kitunya kanu nya naon we ngentrupna teh gitu eta mah leuwih nu bersih atak jarang taina seueur budidaya magot dinten polana teh laleur ngenok gitu tah ieu bilatungna engke nya kitu sirkusna muter teras gitu teori nama panjang teh ngantos aya wujudna ieu bilatung we nya nonton di enggas geun da bangsa urang mah ternak magot ya ternak bilatung tapi ngomongkeun ternak bilatung teh sabibir gidigan dalida rujit cenah ieu teh kandungan proteinnya sangat tinggi pisan tos aya nu ngelola oge paku janten kueh mari ieu teh ditipungkeun da kandungan proteinnya tinggi omega 3 tuh lah biasa rekayasa kan kunaon bangsa urang teh bararodo jeung rada ambek gitu teh iman nu bararodona we disebutnya bodoh sarua kunaon da geumeureun gada jeung barudak ayeuna generasi urang-urang mah nya anu kelahiran milenial teh pan milenium anu kelahiran kolonial mah bangeun kira giji baheula teh nya omega 3 tak enak rekayasa lele jantan salmon atau piluk emas jantan salmon secara kandungan gizina biasa direkayasa tinu pakan tinu magot jadi magot nangke di parapan walu eta teh nya ngulik gitu asal orang daek ngulik jadi hargana mah lele wujudna lele tapi gizina omega 3 kurang kumaha atau Gusti Allah ke urangnya ieu ngan urangna tadi matakna hayu tuh nalar naluri nurani urang pake urang dimaksimalkeun sakitu painten tisim kuring da parantos ieu urang akadkeun atuh ieu atur nuhun di sini juga ada untuk prosesnya itu setiap pembuangan sampah dibuang ke komposter nuhun Kak janten paminem we kang di taneuhna nya kang ngagemuk gitu pan di urang teh ieu nyesep sadayana nya ieu teh non penggemar ieu hungkul ahli hisab hungkul nah ti ayeuna urang biasakeun memilah dan memilih ge kuntung nah mana nu kretek mana nu filterna tapi teu sabeus beda filteran ge mung saena mah tong aya busana janten kumpulkeun 20 kuntung ya kuntung kumpulkeun 20 kuntung terus lebetkeun kana sabotol non kita cai air mineral simpen we saminggon oke disaring non bako nama kanu taneuhkeun mung caina eta tiasa diangge kangge musik hama kangge nyemprot dadaunanana jadi ke perbandinganana hiji 10 hiji cairan eta kangge nyemprot pestisidana lah gitunya kangge nyemprot kayak di hiji 10 campur ku cai herang biasa gitu simpel enten ieu taneuhna engke kuntungna manfaat keneh biasa disemprotkeun gitu. Sanes ngabunuh hama tapi ngusir da eta kan peryogi kangge non lingkaran ekosistem lingkungan da data ya istilah hama gitu sedana ge aya fungsi dan kegunaanna masyarakat ku Gusti Allah diciptakeun biasa ngusir sakitu panginten eta simpel pisan ayeuna kempalkeun insyaallah panginten minggon payun parantos biasa disemprot-semprotkeun mun upami bade di kanu cai ditaneuhkeun dianggo ngagemuk sami kena dicampur bilih keras teuing ngan biasa nama ayeuna sok dianggo nyemprot kamari teh anu parantos kang tadi ka parantos ka rorobakna di Garut tah eta tos ieu matak na potensi mamahnya
non patangkalan tanaman hiasna ieu unggulna salubur gitu kajaga. Atau nuhun kusim kuring sakitu teh nabiha. Ini sama kata tukang ya, tukang buah. Republika Ban, Republika Ban, Republika Ban, Republik Gabah, tempat